Kemana lampu kemana? Adik. Kasadayana barangkali kasepuna. Kasep mana cari kasep ke dia? Mudah-mudahan pangeran dinten dia dan reng-rengan pangenti Pak Pati ya. Pak Pati, Pak Adok, aya Pak Ujang Gede ya. Mungkin ya punten kalepatan masih kene Kaina di ngawitan deui latihan kanggo salajengna panginten engke kanggo mayunan. Abah Pati gaduh wargi nya gaduh wargi bade ngayakeun nikahannya, Bah. Bah, nikahan, Bah. Nikahan. Tah, Abah panginten bade nyaranak gamelan atau nyanak terkakas ka ditu. Kurang sabari latihan di mana? Bah, di mana, Bah? Saya nangke Abah nah, anu kena diperatoskeun nya kena anu kena diperatoskeun urang latihan kena soson-soson mati naon oke kan urang manggung diajar wanter diajar wanter ke anu teu acan terang kan sonten sok latihan katin Mbah Pati nami pede sepuhna marurang kalihna ya anu langki latihan diajak deui nya margi seueur ieu teh tah anu ieu teh alasanana senada dari kaluarkeun da abuna bade kaluar tapi upami ngadang bade ameng ribut pada daftar ya tah eta mudah-mudahan panginten ke kapayuna langkung nganjeur urang nya dipasian masihan mereka rakit cepet oge. Hancurkeun kualitas. Jadi aya kalong we kapayuna teh tinju efektif bocor. Sadayana nyata can saya mudah-mudahan lah. Ieu keur budak semua tong di emutan. Dan tiap aya kegiatan oge mesti aya bejetuna nya. Mudah-mudahan pelatihan kesehatan sadayana muncul Pak yang gede mudah-mudahan di pasien kesehatan sadayana. Nah, ieu teh tadi teh tukang tarompet nya. Tah bahyana panginten tah nya. Tarompetna kuat oronyoy gitu. Kamari teh silaturahmi ka Abah ieu ka Abah Mamat. Diga hiluj jeuka. Ulpanya, Bah. Ulpah teu damang tam urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan sininggal sehat ya. Adik sehat, Adik? Alhamdulillah. Mumu, Abai, Opai. Sehat? Bagas bagus, Bibo. Didi. Ojon mana Ojon? Mutia, Sakira, Mesia, si
Yopi sarang. Mana Pak? Ditutup kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, tanagian, dipasih tanagi ya. Ya, siap.
Siap.